cengan cangcaya keneh dume asa ayana di leuweung. Ari ngaran aki teh Kalajati asal mati Parebulung. Bapak, Nyi Partiwi ngarontok kana lahunan aki Kalajati, nyunguh bari ngagukuk cerik atuh pugu aki Kalajati meuni olohok. Kaget nempo kalakuan semahna jeung heran bet nyebut bapak. Ay, kumaha ieu teh Nyai aya naon ieu teh? Aya naon? Bapak, ieu teh geuning bapak abdi. Duh, nuhun Gusti, nuhun bapak. Abdi diparengkeun tepung. Duh, abdi teh katalangsara bapak. Cek Nyi Partiwi bari cengkat lalaunan. Cipanon juh maseuhan pipi. Ke geulis ke. Aki macan ngarti saha hidup teh nu sanyana. Na kunaon make kata langsara? Naon sababna los-los ka leuweung gerot? Sok caritakeun heula. Angara aki teu heran. Bapak, apa abdi teh pun Partiwi? Hah? Partiwi? Kunaon hidup teh anaki? Aki Kalajati meninga jenghok putrana dirangkul sarta dihujanan ku citangis. Sajongjongan mah nu nyarios teuleum kana sagara katunggaraan. Sedih ku kaya Nyi Partiwi nubatan sakitu. Sanggeus rada lila para mitra sadaya. Aki Kalajati teger deui manahna. Kitu deui Nyi Partiwi geus bisa deui ngawasa kana dirina diuk bari nyusutan Cipanon. Tapi hate ngarasa regreg sabab bisa tepung jeung nu jadi bapa. Nyai, bapak teh heran ka bina-bina. Nah make aya kajadian kieu. Kumaha ieu teh mimitina nah make los-los ka leuweung? Lalakonna mah panjang, Pak. Malah abdi teh geus bulan-bulan aya di leuweung, sangsara beurang jeung peuting. Ari banget abdi jadi kieu katerap kasawat nu kacida matak sedihna. Duh, bapak abdi teh sangsara lahir batin. Keun bae ulah aral jeung subaha. Da geus kitu kersaning Allah. Ayeuna mah geura pedar lalakona ngaragancang ka harti ku bapak. Kumaha ieu teh lalakona? Geus kitu mah teu loba pikir deui barabat Nyi Partiwi nyaritakeun pangalaman hirupna. Ditetek ti mimiti nepi ka danget harita. Puguh we. Aki Kalajati gogodeg sabab kanyataan teh beda pisan jeung cita-cita. Masya Allah, sugan teh teu kitu anaking. Nah Surajaya bet lancalinci luncat mulang. Na teu inget kana amanat. Mun kitu mah teu beunang dipercaya kalah kagoda ku jalma saliwat. Jika lain jalma ngarti ke Nyai sing sabar heula Nyai. Aki Kalajati menigergeteun benduna ka Surajaya teu bisa dipercaya. Tapi hiji resi geus parat ngulik ilmu panemu. Teu kabawa ku sakaba-kaba nafsu jeung amarah ukur ngagedu sakedeung, akhirna padem kacewas ku kasabaran. Bapak rupina mah nu lepat teh sanes Kang Surajaya. Nanging aya hiji jalmi nu ngahaja ngayakeun pitenna, sangkan abdi katalangsara. Margi ieu musibat datangna sabada aya 3 jalmi nu dijadikeun pagawe ku Kang Surajaya. Saha teh Nyai? Nu hiji awewe ngaranna Sutimah, 2 deui lalaki Sawor jeung Ruhadi. Tah tingawitan aya eta jalmi rupa-rupa kajadian aneh lumangsung. Di mana asalna eta teh? Teu jelas bapak, matak bingung ngabandunganana. Ai saur Kang Bohek macena urang Cisaga putra Pamadari nu kapungkur mip kapalai ka Kang Surajaya. Tapi sabada dilawungkeun sareng ramana tetelaan teu diaku. Ih. Nah, bet kitunya. Eta mah sandiwara meureun Nyai. Ngarah niat jahatna teu katohyan, tapi keun bae lana. Ulah wa kamikiran nu kitu bapa melangkahi nepi singkat lanjuran. Eta geuning katempona ka kandungan kene bisi tereng ngajuru urang urus heula. Laras bapak abdi teh meuni geus lungse. Ngajuru opat orok tapi beuteung tacan kempleng. Cek Nyi Partiwi bari ngusap beuteung hatena teu boleh ngarasa heran. Aki Kalajati heran para mitra sadaya. Paek reueuh heula atuh bapak rek nyadiakeun ubara sangkan ngajuruna langsar. Lantaran ku bapa geus kajudi yen hidup teh kakurangan getih, kawan tu geus ngagelarkeun obat orok.
mangkalinya harepan sakali deui sok sieun matak cilaka ieu teh. Aki Kalajati nyicikeun cain teh kana cangkir awi tuluy dicampuran ku sarupaning dangdaunan anu memang meunang ngarius sanggeus dijampean tuluy dibikeun ka Nyi Partiwi kalayan teu asa-asa ku Nyi Partiwi diinum beak sakaligus tetela hasiatna langsung karasa asa seger kana awak namahan jag-jag jeung cenghar malah ka nyeri gengurangan. Sidap kudu beberasi, sidap kudu disalin pakaian. Tuh parung sarung bapak dari sakalian urang mah aya. Mangga bapak hatur nuhun. Nyi Partiwi ganti pakaian anu rawing dituna di pojok saung rek diampihan keur pangeli-ngeli. Sanggeus disalin pakaian Nyi Partiwi diuk deui pahareup-hareup jeung Aki Kalajati. Malah si belangnya ieu nama asup panto ditutupkeun. Nyai, ayeuna bapak rek nanya. Naon nu aya keneh di hidep susuganan aya barang pameret di Surajaya nu kabawa aya keneh pak ieu ali dua deui sareng kongkorong hiji abdi teh teu wani make dibungkus we di apik-apik jawab Nyi Partiwi bari ngabijilkeun bungkusan leutik nu disimpen di apik-apik berai bungkusan dibuka ditemongkeun ka Aki Kalajati. Oh ieu barangna teh nya syukur atuh mun aya keneh mah ngan hanya kalpisan anak hidup nu pangheulana meda teu dibere ieu ali sigana bakal manjing hiji sewang ieu teh. Leres bapak ngan saurang nu teu kabere ali teh sabab abdi teu ingetkan hal ieu jeung dida sugan teh moal papisah. Keun bae nyai engke urang akalan sugan Allah ngabul sugan dikabul ku Allah ayeuna mah ieu barang simpen sing apik bisi engke aya gunana. Aki Kalajati mikeun di kongkorong jeung ali ka Nyi Partiwi. Muhun pak kitu we ayeuna mah tapi abdi teh panasaran. Sababasa Kang Bohek diutus ka Parebulung bapak teh teu kasampak. Nah kumaha mimitina pangna bapak aya di dieu? Ari bapak teh can parat ngulik pangarti nyai. Can putus nyipuh ilmu sabab loba keneh kakurangan. Nya bapak teh nyokot hiji putusan rek neangan tempat nu sepi sangkan eueuh gangguan terus lempang ka jero leuweung anu akhirna panggih di tempat ieu nya akhirna mah tetep tumetep di dieu geus hampir sataun meurentah da kumis jeung janggo teh geus paranyang sarta bodas tambah keung boga batur nyata si belang malah si belang pisan nulungan ka hidep getah kitu nyai. Nuhun ari kitu mah bapak nanging abdi teh panasaran aya taroskeun ka bapak sabab abdi nyeri hate dituding boga kasakit kotor ku Surajaya pedah beungeut abdi ruksak kawas kieu nah kasakit naon ieu atuh pak sanyana teh da abdi mah teu rumaos ngalampahkeun anu nista ceuk Nyi Partiwi daria pisan hayang nyaho kana kasakit nu karandapan. Nyai mah ulah leutik hate sabab pikeun jalma nu teu boga dosa najan disiksa ge moal rugi sarta teu kudu sieun neraka asal hidup bener-bener teu ngalampahkeun nu teu bener teu kungsi milampah nirca insyaallah kasakit bakal cager deui. Aki Kalajati ngababaraha teh Nyi Partiwi nanging abdi mah hayang nyaho kasakit naon ngaranna. Eta mah kasakit jeunan manusia engke ge bakal balik ka nu nyieuna ngan bapak hayang nyaho anak saha si Suti mah teh sanyana jeung murid saha jeung naon maksudna cenah. Duh abdi ge teu tiasa neguh pak. Keun bae engke ge kapanggih ku bapak. Ayeuna mah geura sare heula bising hidup capek. Isukan pabeberang urang ngobrol jeung bapak sabab loba keneh perkara nu perlu dikanyahokeun ku hidup. Mangga bapak da nya abdi ge lungse. Hayang reureuh anu tenang. Rupae ka sare kainya bapa moal sare nepi ka isu. Rek nyieun piubareun hidup sangkan beungeut pulih deui ka asal. Ceuk Aki Kalajati nunjuk kana bale-bale terus ngaleos rek abdas ka pancuran. Nyi Partiwi para mitra teu panjang mikir manehna ngagoler tumanina naker. Teu loba kasieun jeung kahariwang reupeurem dibarengan ku babacaan dina jero hate atuh teu karasa sare tibra mending ngagebra.
Para Mitra Anu Mulia, Ari Aki Kalajati sanggeus abdas terus ngalakonan salat sunat 2 rakaat. Geus kitu wirida nedapi tuduh tinu kawasa, hayang meunang kapastian nu jelas. Na kudu kumaha ngubaranana sarta naon anu jadi sababna. Harita Aki Kalajati menekung kayang agung, munajat kanu Maha Kawasa, husu jeung dibarengan ku hate ikhlas. Atuh tepi kapoho kana kaayaan diri pribadi bakat ku panteng kanu kawasa. Dina kaayaan antara sare jeung nyaring Aki Kalajati ebreh ningali hiji awewe nu mawa kedok hideung digoneng ku dua lalaki sarta beungeutna harideung. Luhurina ngalangkang hiji aki-aki nu geus bongkok. Barang sidik kana kaayaan kitu Aki Kalajati ngorejat hudang bari istighfar. Astagfirullahalazim. Ya Allah ya Robi. Naha bener teh. Si Jamrong paingan atuh telenges jeung jahil kaniaya. Sabab si eta mah geus kasohor ti bareto, geus kakocap ti baheula. Jalma tukang sirik pidik jahil kaniaya. Badegong jeung taya ras-rasan. Nah, bet diparengkeun keuna ka anak aing. Kitu ceuk Aki Kalajati bari tulus ngushap rarai. Manahna jadi tagiwur getih ngorana ngagolak deui sabab musuh kabuyutanana tembong dina ciptaanana meretana ka anjeunna yen Nyi Partiwi teh dijailan ku si Jamrong. Satuluyna Aki Kalajati mujasmedi musirkeun rasa jeung pikiran. Hayang menang ilapat nu leuwih jelas naha nu telenges teh Nyi Partiwi teh bener-bener ku si Jamrong atawa lain. Doa Aki Kalajati dikabul ku Allah. Sabab harita kene ebreh nemongan siga datang jirimna asli. Nemongkeun beungeut ka Aki Kalajati. Hiji aki-aki nu geus bongkok nu kumisna katut jangotna geus bodas lir kapas. Les rupa aki-aki leungit breh aya di nu nemongan. Jukut palias jeung enog puyuh. Aki Kalajati unggut-unggutan manahna lugina. Sabab pidoana dikabul ku Allah menang ilapat nu sakitu jentrena. Alhamdulillah. Nuhun Gusti. Jelas ayeuna masih Jamrong nu ngawariskeun ilmu jahat. Keun si anak incuna moal diantep sia ku aing rek diwara sina karasaeun. Kitu gerentes mana Aki Kalajati jeung nangtung tuluy kaluar ti saung ret kaluhur poe ku daun anu kanel. Tuluy ngawejang aji panarawangan breh kaayaan langit anu ceudeum temong. Tina sela-sela gunung mega hideung tembong bentang pating carelak di Jomantara. Peuting keneh sigana meujeuna sare heula. Pok ngasup deui ka jero saung ngagoler dina kai golonongan paranti diuk reup kulem. Kocapkeun isukna Aki Kalajati jeung Nyi Partiwi geus harudang malah mah geus ngalakonan salat subuh. Tuluy mireun seuneu karasa hawa haneut teu matak ngahon-hon teuing. Nyi Partiwi isuk kene geus ngadaharan beuleum kere. Kawas nu mamayu hudang gering ku Aki Kalajati dipangmeuleumkeun. Malah ngahaja meuleumna ge buah meunang buah saninten minangka sangu. Bari siduru Aki Kalajati ngajak ngobrol ka anakna. Nyai, Bapa derek tumanya, ari di Imah Surajaya teh aya wewe nu buukna galing. Matana cureuleuk, irungna bangir, dedegan sarua jeung hidep. Mun ngomong teu reugeus aya nu kitu. Aya Pak, apa neta nu ngaran Sutima? Syukur jelas mun ilap kitu mah. Ilapat teh teu bohong. Nah kumaha Bapak, sareng aya naon? Nyi Partiwi heraneun. Ke urang terangkeun. Ayeuna Bapa rek nanya deui, di Imah Surajaya dua lalaki nu beda jeung batur. Nu hiji awakna jangkung badag, sepirna babalingbingan. Kulitna hideung, matana sipik, buukna galing jeung hideng beles. Nu hiji deui awakna sahanapeun nu tadi, buukna jocong panon bolotot. Beungeut pikasieun budi amprotan, matana rada teleng, cik aya jalma kitu. Aya Pak, eta teh pan si Sawor jeung Ruhadi. Masih keneh dulu Resi Sutiman, aya naon Bapak? Nyi Partiwi beuki panasaran. Kelana. Hayang ngakurkeun heula ilapat jeung bejati hidep. Aya hiji deui eta tilu jalma diungkulan ku hiji aki-aki nu geus bongkok, beungeutna karada. Kumis jeung janggot geus bodas, matana sipit, irungna rada bengkok. Aya aki-aki kitu eueuh? Teu aya Pak. Eta mah teu naon-naon, da geus kaharti ku Bapa oge.
ngan ayu nama jadi jelas yen ilapa teh teu nyalahan. Penting tadi Bapak tas mujasmedi menekung kayang agu munajat ka Allah Subhanahu wa taala. Men tapi tuduh nu pasti ngeunaan musibat nu tumiba ka hideep. Nya akhirna teh mong jalma-jalma nu geus disebutan bieu. Jadi Bapak boga hiji putusan yen nu jail kaniaya teh jalma nu tadi dah kitu nyai. Cek Aki Kalajati dari apisan nyariosna. Siga nu pasti bangun geus yakinaker. Pami kitu mah luyu sareng sangkian abdi, Pak. Nanging kumaha maksad Bapak ayeuna naon perjugina mikiran tilu jalmi. Sarios da abdi mah teu hayang males pati moarek ngayakeun balitungan. Pokona mah asal kasakit abdi we cager deui. Ih alus da pikiran teh nyai alus pisan. Memang kitu harapan Bapak oge, tapi ke heula. Bapak can rengse nyarita sabab hiji hal anu kudu kanyahoan ku hideep. Hal ieu teh aya patula patalina jeung kasakit nu karanapan ku hideep. Aya oge patula patalina jeung lalakon Bapa nu geus kaliwat. Nu matak hideep perlu nyaho. Aki Kalajati leuwih daria lantaran geus waktuna pikeun medar hiji riwayat. Ngeunaan lalakon Aki Kalajati mangsa keur ngora. Upami kitu mamangga atuh geura saurkeun kumaha, Pak? Kieu nyai. Ai jalma jahat nu geus hianat jeung mitenah ka diri hideep teh taya deui iwa titiluan. Nyatana si Sutima jeung sabor katutru hadi. Eta tilu jalma didalangan ku hiji aki-aki nu geus bongko. Sabab eta teh nu jadi guruna. Bapa wabuh pisan ka eta aki-aki sabab keur ngora musuh gerot Bapa. Dah kulantaran kitu Bapa ngarasa perlu pikeun nguruskeun hal ieu. Sabab lamun diantep lalampahan si Sutimah bakal tepa kanu sejen. Bakal loba jalma nu jail kaniaya. Komo lamun elmuna geus tepa kanu sejen mah bakal leuwih bahaya keur balaria. Sabab elmuna ilmu goreng nu matak cilaka jeung nyilakakeun. Kitu nah atuh aki saha aki-aki teh Pak. Ecek si Sutimah mah aki wanara cenah. Memang manehna ge ngakukeun anak hiji aki-aki asal ti pagunungan. Nyi Partiwi inget kana waktu nu geus kaliwat dina mangsa narima pagawe anyar teh. Bisa jadi ngaranna mah wanara pasti da oge ngalandi ngaran. Da keur ngorana mah ngaranna teh si Jamrong. Bapa moal poho ka manehna sabab musuh gerot ti baheula. Nu kungsi tarung saminggu lilana. Eta jalma kabur kaleuweung teu aya deui bejana. Malah mah nya manehna pisan nu dipikari wangku Bapa oge sabab mun manehna asup deui ka lembur bakal ngagujrudkeun balarea. Lantaran elmuna ilmu jahat. Tah ayeuna eta ilmu jahat geus mimiti asup ka lembur dibawa ku muridna nu ngaran si Sutima. Jeung diparengkeun pisan mangsa nu kahiji teh bet hideep. Keuna kakeunaan ku werjit alias baruang nu kacida jahatna. Cek Aki Kalajati tegasna keur sabab jengkel ku kalakuan jelema jahat. Janten kitu abdi teh keuna ku werjitnya Pak. Teu salah, hideep teh di baruang ku eta awewe. Sabab geus dirarancang ti angalna. Hayang ngarebut Surajaya ti hideep. Untung hideep teh teu diala nyawa oge. Bisa keneh ku melenang di alam dunya sarta bisa tepung jeung Bapa. Kasakit nu karanapan ku hideep. Lain kasakit kotor, lain doraka, lain hukum karma, tapi kasakit jieuna jalma. Bapak, abdi teh kaluman geus hayang geura cager kumaha atuh carana sareng naon piubareunana. Di Partiwi geus hayang geura cager sabab kaluman ku panyakit anu geus bulan-bulan lilana.
ngadenge carita anu jadi anakna Aki Kalajati tuluy nyarita deui. Numata penting tadi Aki teh menang ilapatkeun ubarna. Eta beungeut kudu diubaran ku Jukut Palias jeung Nog Puyu, makena dibalurkeun kana beungeut. Insyaallah waras waluy acara sasari. Aki Kalajati ngajelaskeun piubareun Nyi Partiwi. Nuhun atuh Pak iraha bade ngubaran abdi. Engke, urang paratkeun heula ngobrol. Sabab aya keneh nu can diterangkeun ka hidep nu kudu dikanyahokeun di ayeuna. Perkawis naon Pak? Nyi Partiwi beuki teu sabar. Hari hidep teh masih keneh sah jadi pamajikan Surajaya. Sabab can dirak-ragan talak karek diusir wungkul. Tah kulantaran kitu hidep kudu boga rencana jeung tujuan. Kudu bisa ngabela hak jeung kawajiban. Lain kudu manyangkeun papaseaan tapi kudu sanggup ngabasmi kajahatan. Sarta kudu sanggup nulungan anu kasiksa alatan lalakon hidep. Contona mawiwit mus dicaritakeun ku hidep. Eta hiji korban akibat tina katelengesan si Sutima. Ieu ge kudu jadi bahan pertimbangan. Kahartos pami kitu mananging kumaha atuh Pak? Nah make nanyakeun ka bapa. Pugu bapa terek nanya ka hidep. Nanaon rencana hidep keur kahareupna. Kudu boga rencana hirup mah ulah ngandelkeun kumaha engke. Tapi kudu engke kumaha terus pikiran jeung rarancang ti ayeuna. Cek Aki Kalajati kalah malik nanya kawas nu hayang nguji kana pamadegan Nyi Partiwi. Bapak abdi teh geus wareg nanangan katungaraan asa geus teu aya harepan kana ngayakeun itu jeung ieu. Asa salamet we diri abdi mah geus untung. Salah atuh ari kitu mah Nyai. Hartina teu nyaah katurunan. Sing inget hidep teh boga anak nu kudu dibelaan jeung dijaga kasalametanana. Tah ditarekahan sabisa-bisa sanggan hirupna ulah sangsara cara urang. Apan agama ge diajarkeun ku agama ge. Yen urang teu meunang ningalkeun turunan. Atuh cenah turunan anu lemah. Ai turunan di dieu. Turunan anu lemah kudu ningalkeun turunan nu kuat jeung bagja. Jadi urang teh ulah ningalkeun turunan anu lemah. Lemah jeung kuat di dieu, lemah ambahan lega ambahanana. Jembar pihartieunana anu ngandung harti kuat lahir jeung batin. Kuat pamikir, kuat jiwa, kuat jasmani sarta cukup hartana. Pan kitu parentah Allah ge nacan kaharti ku hidep. Kahartos Pak nanging kedah kumaha. Hidep teh boga kawajiban pikeun berjuang satekah pola. Pikeun ngajaga nu jadi anak. Sangkan jadi jalma nu bagja lahir batin. Hidep kudu ngatur rencana nare kumaha. Nah naon nu dijalankeun. Nah naon nu jadi udagan. Tak ieu kudu jelas ti ayeuna ngarah bapa pugu ngajejeukeunana. Nyi Partiwi ngahulang ngapi pikiran can mampuh pikeun mikiran hal eta. Sabab katunggaraan lahir jeung batin kacida bangetna. Nu akibatna ngurangan kana sumanget hirup siga anu beak harepan. Ai. Nah kalah ka ngahulang. Eueuh kahayang atawa kumaha? Narido mun anak hidep katalangsara siga indungna. Rek dibere jalan kahirupan anu wajar atawa moal. Cek Aki Kalajati bari mencerong. Bapak katunggaraan sareng kasangsaraan memang tos karaos ku abdi. Tantos we moal diwariskeun ka anak kasangsaraan mah abdi oge. Hoyong gaduh anak nu tinemu bagja lahir batin. Tah. Pikeun ngahontal eta kahayang diperlukeun akatareka. Dibutuhkeun cara-cara nu pasti pikeun ngahontalna cik rek kumaha rencana hidep. Bari ngurus budak nu leres-leres sangkan bisa ngabela indung jeung diri pribadi. Kanggo ngawarah namah nyangakeun we ka bapa. Na kedah kumaha eta mah bapa langkung uningan. Cek Nyi Partiwi seren sumeren ka Aki Kalajati nu geus legok tapak genteng kade. Tah.
Ari kitu mah puguh atuh syukur atuh Nyai Bapa moal kagok dina ngajalankeunana. Sabab Bapa geus boga rencana yen anak hidup rek diwarah kana rupa-rupa pangabisa. Rek dicitak dijieun hiji pamuda nu gagah jeung jujur sarta pinuh ku rasa tanggung jawab. Bapa asa boga hutang sabab can hasil ngabasmi jalma jahat. Can laksana mareuman ilmu jahat nu dipake ku sawatara jalma malah kalah nerekab ngalobaan sarta geus turun ka nu ngarora nu ngandung harti perjuangan Bapa balik deui ka tukang. Bapa geus kolot tapi cita-cita moal leungit tetep hayang ngabasmi anu jahat jeung sasar lampah. Pikeun ngalaksanakeun eta cita-cita Bapa rek ngawakilkeun ka incu nyatana ka anak hidup pisan kitu tujuan Bapa teh Nyai. Kumaha ka harti? Kartos pisan pananging saha nu bade dibasmi teh. Nya musuh Bapa, musuh balarea, musuh bebener nyatana jalma jahat, jalma talenges, jalma nu teu boga rasa kamanusaan. Eta teh ayeuna geus nyata sarta pagawean jahatna geus karasa ku hidup. Ari nu jadi ulon-ulon pangaco nu ngaran si Jamrong, nu pakokolot ngalani maneh jadi aki wanara. Ta eta nu bakal dibasmi ku Bapa teh kaasup murid-muridna nu geus aya di lemur Cipelang jadi pagawe Surajaya. Carana tangtu butuh waktu nu cukup sabab anak hidup kudu cukup umur, kudu masagi heula ilmu, kudu kuat lahir batin. Di Partiwi ngahuleng manehna inget ka anak-anak nu can kanyahoan nasibna. Sabab nu opat geus puguh papisah teu bisa diarep-arep, da puguh teuing ka mana losna. Ningali Nyi Partiwi ngahuleng aki kalajati tuluy nyarita deui. Unaon kalah ka ngahuleng Nyai? Abdi teh inget ka nu geus eueuh, inget ka anak nu opat. Ayeuna Bapa aya maksud kituna mana nu bade diwarah ku Bapa. Har. Apa Nyai teh kakandungan kene? Tang tuwe ngadaguan nu baris medal. Ta eta nu baris diwarah ku Bapa teh. Cek aki kalajati dari anak kerek kituna bari nunjuk kana beuteung Nyi Partiwi. Duh, Bapa abdi macang caya na ieu teh ayaan keneh jabang bayi atawa henteu. Sabab anak abdi geus lahir opat, na bisa ngajuru keneh abdi teh Bapa. Hari Nyai. Hari Allah mah maha kawasa Nyai. Boro-boro nyieun orok kemar 5, najan kemar 7 ge bisa. Nah, make mikiran hal eta keun bae ulah cangcaya. Anggur mah muji syukur ka Allah sabab hidup dibere kakuatan anu pohara. Unggul tinu sejen. Sabab lamun ningang di jalma saliwat mah buat teuing geus kumaha.
boro-boro ngalahirkeun di tengah leuweung kakara jauh jeung salaki ge sok loba nu ceurik balilihan. Sedengkeun hidup maestu tabah, sabar jeung tawakal, sarta boga kakuatan awak nu bisa diandelkeun. Batur babua teh geus namru di leuweung. Muhun Bapak dalares tetapi aduh nyeri Pak. Nyi Partiwi nguliat bari muringis beuteungna karasa ngusia sigarek ngajuru deui sabab nu geus-geus ge kitu karasana. Kunaon nyai, naon nu karasa? Aki Kalajati reuwaseun. Iya Bapak betul musia nyeri. Wah, moal salah deui. Si Utun rek gelar kadunya. Pindah kana bangku ka Desi Ngajati. Nyi Partiwi pinah para mitra sadaya dibeyeng ku Aki Kalajati. Diuk mernah dina bangku Aki Kalajati sasaegian nu saaya-aya. Teu gugup atawa gempeur bubuhan sepuh nu geus loba pangalaman. Akhirna Nyi Partiwi nyaan ngalahirkeun deui orok lalaki. Salamet jeung lancar taya halangan harungan. Nyi Partiwi jeung orokna dipiara ku Aki Kalajati. Orok ceurik gogoakan Nyi Partiwi nyarane bari neuteub anakna kana anu kakara gubrag. Tetela budak teh sarimbag pisan jeung nu lahir kamari, eueuh nu dipiceun sasieun. Tetela kemar 5 ngajuru teh nuh Gusti geuning salamet abdi. Bisa ngagelarkeun 5 orok ka alam rame. Cek Nyi Partiwi bari tuluy peureum ngararasakeun kacape urut bieu ngalahirkeun. Aki Kalajati pakpik-pak para wargi sadaya sorangan popola. Nyadiakeun cai haneut, nyadiakeun dahareun keur nu hudang ngajuru. Najan sifatna lalaki tapi Aki Kalajati bisa ngurus orok kalayan apik jeung taliti. Orok rengse dimanian dibuntel ku lamak bersih, disarekeun gigireun indungna nu geus bersih. Alhamdulillah. Harapan Bapa teh laksana, Nyai boga incu nu baris narima warisan ilmu ti akina. Hidup kudu muji syukur anak king ari sabab geus disalametkeun ku Allah. Sarta dibere kagumiraan nu sakieu gedena. Lamun teu aya anak nu nyesa, tangtu hidup teu bakal nalangsa. Laras Bapak abdi teh bungah nu taya papadana. Anak nu leungit asa kagantian sabab sarupana sarua. Gedena sarua malah sarua lalaki jeung kasep. Abdi muji syukur ka Yang Agung mulang tarima ka Allah nu Maha Welas tur Maha Asih. Tah bener. Kudu kitu Nyai ngaraha teh leuwih tentrem. Keun bae nu geus leupas tina cangkingan urang mah ulah dipikiran. Doakeun ku hidup sangkan eta budak salamek jeung gede milik. Bisa hirup wajar sakumaha nu diharepkeun ku urang. Awal akhir dia bisa riung mumpulung, muga-muga ali nu dibahankeun sing jadi ciri. Cek Aki Kalajati ngababaraha teh Partiwi. Tapi kalah kajadi inget kana katunggaraan anu geus kaliwat. Sabab anak nu pangheulana lahir mah teu dibahanan ali, sabab teu kapikir ti tadina. Bapak, nu lahir ti heula mah teu kungsi dibahanan. Ali aya keneh di dieu kumaha atuh Bapa nah aya harapan kapimilik deui. Kumaha carana sangkan Ali bisa tepi ka manehna? Keun urang akalan. Susuganan Allah marengkeun. Cing ka dieu Ali urang ilikan ku Bapa. Di ditu Bapak dibungkus ku lamak bodas nyelap dina tihang. Nyi Partiwi nunjuk kana pojok saung di dinya aya sabung bungkusan nu nyelap. Nah, gagabah teuing tutunaan teh kumaha mun leungit. Aki Kalajati ngojengkang nyokot bungkusan tuluy dibuka. Breh ali 2 siki ditamah kongkorong hiji, mung hanya kalah para mitra waktosna kabujang sehem. Mangga atuh para wargi sadaya, dugi ka dieu heula para wargi carios nyambung judulna nyaeta Pancatunggal